Itu mah kamera ih terkenal kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggubah rasa menjadi saringi kolbu para hati ngalati hati dibubuh tu alhamdulillah menjadi panandung rambu ketika tina angan ngakukeun iya jeung sunnah nu pasoleh kerap bagaimana ningkakeun rasa calutak ning sulap malakat istren panastren dudupak sareng berumpak iri dan keilmu dekati sareng diberi kedua kalimat syahadat berjanji sumpah hamulan cak linci luncat mulan udar tina tali gadang cibra tina subaya morek nijing sulap depok sinembah sedia kusuk nuturkeun galur ti rasul nimcak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan Nu Maha Kawasa menyiptakeun alam dunia sarta usina manusia dibankeun ka urang sadaya agama anu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu maskur kagungan Allah Rabbul Ghafur nu Maha ngatur dihana nyembah di luhur nikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabu. Sholawat kali salamna Allah nu biya mocor mucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu herat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh padur nyekel sunnah ka para kulawargana nu ancep-ancep istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan teu gedak ku kaangenan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligho MUI anu sami pusing kuring dipeu hormat, para ustad nu aya di wewengkon wilayah ieu anu sami pusing kuring dipeu hormat, guru wanen dipusing kuring ais pangampih puguh umur kades kadus RW RT BPD LB tur LPRD berancage kana gawe disitah teu ararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormatan simkuring. Ibu mbah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengjing papak sarua moal deda-deda. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, lamun anu teuing ka rumah sakit hayang cager, da ari ibu pangaosan hayang mana? Itu sih hayang pangijeung urang. Lamun ceuk ibu pangaosan neangan ilmu, nah di dieu eueuh. Justru di dieu panglobana ilmu. Simkuring ti Bandung kiblat ilmu mah Garut. Maka asa salah kita kuring dari tadi Garut batu udangna ilmu. Jadi hari ibu datang ke dia jika 80% malah hayang ilmu hayang pamit biasa ngelak karena bukti acan ge acan pan kuring datang tuh selfie kuring dicetak teh moal buat dipupus deui ku salakina foto sah eta mana cemburu aing bisa dipupus heuh atuh lamun cek ibu pangaosan yang ada ilmu hari geus meunang ilmu rek naon geratannya kapun lancer Pak Ustadz Aceh di Garut di Setamplat aya Pak Ustadz gitu naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya
lamun ilmu geus jadi cahaya pertanyaanna ari urang geus boga ilmu nah geus kaoncoran hirup urang jawabanna acan kabeh hage apal ilmu tahajud geuning unggal penting hees kabeh apal ilmu infak jeung sedekah geuning fakir miskin yatim diantar kabeh apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong kasuya tapi naha nu baroga ilmu ge kasuya wae kabeh apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik nyakar wae berarti lamun gitu mah ilmu teh can jadi onco borong mah oncoran batur oncoran awak sorangan gitu can tantu bisa bener saha atuh jalma nu bakal menang ilmu babari lain jalma nu sakola lugu Nabi Muhammad teh sakola tapi naha ilmu lugu urang sakola lugu tapi naha dolot wae bisa jadi aya nu salah di awak urang naon eta eusina hate mata kunci lamun ibu jeung bapak hayang meunang ilmu Allah babari siapkeun we wadahna naon eta hate keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuk maka moal mungkin Allah mere kapinteran ka jelema nu kotor hatena nah bodoh wae loba jelema nu jadi hate komo pinter moal teu ngalayak batur ya bener kunaon urang kese beunghar ada urang mah hirup sangsara tapi ongko hirup sangsara tapi tudang tuling wae ka batur batur beunghar ge moal teu nyagi batur beunghar nyaho aing ge nguyulna kitu jeung kabeneran teh jelema beunghar teh anyar eta budak teh panbota ngawal teh najana tuh kalau ka asa beuki yakin keur sangsara tudang tuling ka batur maka harta moal nyampurkeun ku Allah moal didikeun ka jelema nu kotor hate nah sangsara wae loba batur nu kasigeng komo beunghar moal teu atikung ku harta well ari ngaran-ngaran jalma atikung sagala rupa ge hayang pamer jetok ditajung gubrar baru karangna ditanya kunaon cinte ibu karang baru cijepok karena dipikok ke kulungnya jawaban teh dikasih beueun sehingga mereka sampean baru ketinggalan mesin cuci murah ada 8 juta sehingga mereka terang baga geuning kok geuning gitu kejepok sehingga kunaon kukulkas harga sabaraha 16 urang babari Arab cinta simpul tuh hei mangga pejat jeung ibu sekalian beda arah lah tuh keur satiap jelema anu ngabogaan panyakit dina hatena sagala rupa bakal jadikeun ajang pikeun nabuh karya hirup maka jalma gumantung ke si hate di mana eta ilmu bakal cicing nah wayahna bisi kasaliniran kabeh di mana ilmu bakal cicing dina tilu rupa hiji na qalbi dua qauli tilu fi'li qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean ayeuna urang boga ilmu baroga di mana karek dina bibir can katempo dina gawe kabeh ge arapal ilmu sedekah moal mungkin aya yatim teu kabelaan moal mungkin aya miskin anu sangsara moal mungkin rakyat leutik nu teu boga imah teu kaimahan lamun bener umat Islam baroga dalil infak sedekah gerak teangan jelema anu bantu berarti kan urang karek samet ceramahna karek samet bibirna kan can katempo dina gawe kolbi na heran ucapanna tara nyiegeun batur tingkah lakuna tawadhu ngaran-ngaran jelema tawadhu nyungkut guni ditucaan negra teu katingali disebut ganda pramok tapak soang jawang-awang tapak merik deui leuwih sanajan eueuh da sidik aya sanajan aya da sidik eueuh tong aya nu eueuh tong eueuh anu aya geura aku lamun memang aya teh ngomongkeun aya mun eueuh ngomongkeun eueuh entong sok daya dina hirup hirup sangsara itu hirup sok gaya pikir dalam waktu di kongkorong panas manehna geus alua pakai kongkorong ngejeprok dan beda batur mah anger we warna teh si warna peang batur bisa diexlok manehna mah bisa diexlok da usut punya usut kongkorongna tina lajada ladang tina cewode elaan naon eta gaya kamarahan gaya ngaran-ngaran gaya berarti urusan jeung lahiriah lain jeung batiniah
Ibu tiung saragam, baju saragam, telurnya repek baik dengan ayah lebih halus tibatan baju saragam, tiung saragam, naon kudu saragam, si hati tiung saragam, baju saragam, ayah hati saragam, bangga ya. Maka kudu disaragamkeun tah si hati. Quran sarua, hadis sarua, nabina sarua, kiblatna sarua, agamana sarua, nama kejeng pasnya. Berarti ayat itu saragam si hati bener. Maka kunci hirup babari Pak ngadang-dangan lahiriah soal enteng tapi nu hese mata ngadang-dangan hati. Ibu hayang gelis kulit hidung tinggal nulis skincare 2 bulan glowing cek urang Korea glowing sate kan cek urang Garut mah kinyang sati glowing nggak rarai. Ibu tetap dibuka tiung bakal kapangi kuluk nemerengnya geblus rumah tangga sekian ker kabeda dengan sangu hente bungat kodak dan awak bebu kebalik bebaan penyakit TBC diabetes pae eta melaan golis wajib samana padahal kudu bisa narima karena takdirna sanajan kulit hidup Allah tegas nyiptakeun jodoh pati bagai cilaka sanajan hidup engke ge bakal datang aya lalaki resep kanu hidup nah kawin jeung hidup genah nama gede genah bangsa kita tulus gitu jika nama urusan ay mana bangsa yang hidup lampu bareng jam 11 penting bangsa datang pugu bangsa penegak bilang toba nah asal disampaikan buntu oboh-oboh ternyata Allah udah nyelamatkan jelema kadang-kadang kulupaki dan ukur di pantasan kurang lain arwah besi hati ya. Ibu boga salaki bareng patut sujud syukur ti ayeuna alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petokna alhamdulillah boga salaki ku bagungna alhamdulillah boga salaki aduh ita irung kos gede lencah nah ibu cinta kejeng alhamdulillah boga salaki goreng alhamdulillah asep kajawab nama aja nabi rumah tangga nah ditawaran sambung ge salaki mama mung nah sadar diri da goreng mau apa tapi lamun ibu boga salaki kasep bareng-bareng koneng mun dinabayang jiga Arjuna mun dikustan jiga Nanagraha hampura tong bangga deui boga salaki kasep jujur nu toloh ya teu mungkin anu goreng tah bahasa ngalaku maka boga salaki kasep mah aduh teu aman hirup ieu leos dianggap teu meor ini kali ditutur coba nogoreng tawaran ke ibu bapak beli pada salingkuh semua nah sadar diri sahabat kayu untung ditampak ibu iya teh kajian puncaknya ilmu adalah hikmah ya puncak ilmu teh hikmah Sapinah jurumnya sulam taufik tijan mantep ma'ani bayan balado alur wal marjan ukur lujin tengar kita al hidayah usuluddin jeung segala rupa ngalan kita apal ke ngan geus apal laras ke geus ngalarap amal ke Sapinah jurumnya sulam taufik tijan mantep ma'ani bayan balado apal can katempo gawe mah can aya ilmu alah lamun bener ibu hayang kahadian di akhirat gerajieun ayeuna di alam dunia cikeneh ibu geus salat subuh ya Allah paparin abdi ka saya karek beres wiridan betul ngadoa trok pantau disada assalamualaikum waalaikumsalam bukakeun tulak pantau imut lucu ngagelenyuk somiah garede alus budi hade masa bikeun cai sok naleureut heula aya naon eceuk beletuk itu tukang ngomong isu budak samen bayaran can lunas, saragam can boga, sapatu sarua, susu gana, boga duit luhur 400, harapan 200. Cek ibu ingat tadi sholat subuh, ya Allah, abdi teh nyenyurkeun kahadian, ieu geuning jawabanana, entos eceuk tong loba dongeng aya di abdi, eta teh eceuk teh hate teh digerakkeun ku Allah kudu minta ka abdi, kok eceuk akhirat beunang hate sabab ibu di dunya nyieun hate. Nanda tina kiceutna ge eueuh nu kitu. Apa tak mau berartinya bisa ya Allah paparin abdi ka saya kortu tetangga datang aya naon ceuk
budak saman sakatucan boga kaos kaki eueuh saragam bea kumaha cek ibu sarua urang geus jengkel ieu teh tadi subuh minta kehadean beletuk tetangga ngomong kesusuganan mana aya 400 harap 200 jelema zaman ayeuna kana ngeclok surah seuri kalau pang ditagi mah baeuna bebeakan mung teu ari bisi maneh hayang apal nu baeur bang emok sakalian wow malah kan dijuruskeun kana kadoraka sing sadar tadi minta ka Allah ya Allah paparin abdi ka saya butuh jawaban di mana jawaban anak dunia maka Allah nyadiakeun kehadiran di akhirat ya ngerti pokok ya Allah paparin abdi ka saya benar tuh garang-garang bapak ya Allah paparin abdi ka saya mah jawab atuh di dunia keluar di masjid leos ka warung meuli odol jeung kopi di tempat aya budak tetangga cici bener juru warung tanya bu bapaknya ya kamana mama mau kamana bapak teu aya kamu cicing di saha di mini naon pada mola ka sawah kumaha sakola ujang duh kadu kabayar bukan teu curulung ke cai ponon bapak nah rasa urang asup kana rasa eta budak nyaah teuing dedeuh teuing Gusti urang mah umroh bebeakan bisa egois urang umroh nepi ka yatim teu katulungan umrah kurang haji lebih kata tanah terdahar kalaparan kurang ibadah bebeakan ku harta bana tapi nah ayat dulur anu seolah-olah kalaparan singgra tumanya Nabi Musa di Gusti ibadah naon anu dikasan ku salira salat saum haji cek Allah lain salat urusan maneh jeung kami haji urusan maneh jeung kami tapi aya urusan maneh jeung bener ya ceramah ngeunah beda umut-umutan sareng dari umut dulu teh umut ngarti sabodo we jadi ceramah tuhnya eta teh ceramahna Syekh Abdul Qadir Jailani biasana Syekh Abdul Qadir Jailani teh ceramah ke 30 menit 40 menit waktu hari temenan 2 menit mereka kadaharan ka jelema anu lapar leuwih hade katimbang nyieun saeung masjid nah sabab merhatikeun tenaga batur merhatikeun karipung batur merhatikeun peduli karena kalaparan batur berarti urang teh geus munculkeun sifat kemanusiaan memanusiakan manusia beres ya kata amal ibadah keur urang mah tahajud teu pati hal penting maca Quran saminggu teu beres-beres maca satina poho deui di dunia lobeng nabi ayeuna ari surga hayang ngalamun teu bebeakan nu kitu teh ngaranna tamani surga nu mana bro na memangna surga teh di Tasik maka kunci istilah segala kunci kesehatan bisi ibu hayang ngalajo jelema nu boga ilmu entong ditempetin ngomongna ya kuring ieu ceramah entah mau disebutkan berilmu namun ibu cantik tolong akhlak kuring itu akhlak teh cantik namun kuring pintar ngocot dan ceramah Nabi Muhammad mah beres ceramah aya nu mere doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma hayang aja nya kok atuh milik kuring rezeki mana milik di akhirat rezeki di dunia bermanfaat tuh nama gerhana sok bere aya pegang di jalan orang geus duduk siap juga ai Korea mah itu pegang anak-anak gerhana naon tadi ceramah teh buat kaharti Nabi nya di gerhana rumah dimikeun we terus Wah, abdi moga teh sudah amplop dimikeun kumaha ceuk cucu ngiksi ya padahal ampura dalil sarua keterangan sarua naon ngabedakeun kesihat ieu mah sedekah lil fuqara bisa beoke ngomong gitu mah ieu mah sedekah lil fuqara sedekah ya sedekah teh mah rezeki nu geus aya mulun rezeki nu can aya tongkeun sangsara lantaran sedekah isu teh kapangaruhan sarua pasti kasumbang yatim kabere akhir miskin katulung kuring ngomong ke sodako boro-boro isu penting ieu lain sodako nu genre mah dudut ladang sodako
Mana bukti kan ya nyiapkeun kita beres ceramah punten cenah pamarsa ieu mah tong ditinggal ageung alita kitu mah ngomong katanya ieu mah sedekahna bari culang silung euy urang teh aya teh entong bari entong saletik maka kuring sadar kuring lain nabi, kuring lain wali, kuring lain ustad, kuring lain kiai, kuring lain aja lah untuk bisi bapak yang tadi di bawah lain bisi bapak yang pek merek nah makin jengmu Umar bin Khattab gunawan nalika dibere gelar khalifah pamimpin sakabeh umat Umar bin Khattab seolah-olah boga aib cicing sebulan cicing di imam mungkaluar seolah-olah jadi pemimpin adalah aib kunaon lain sabab Umar bin Khattab lain wabuh karena gelar pamimpinna tapi Umar bin Khattab sieun teu bisa dina gawe ayeuna menjadi pejabat atau gereng sengtru ade Astrid begitu kuring laguna cinta teh ka ade Astrid nabuh dina naon eta sama pejabat sios dilantikna cinta syukuran urang teu ngarti nu jadi pejabat buat syukuran ku jadina sabenerna si eta teh apaleun kana gawe sanes jadi pejabatna rakyat sangsara yakin teu kabelaan saha nu ditanyana pejabatna mata kurang mau disebut ustad kiai ajengan teh kuring lain hayang gelarna tapi kuring teu sanggup dina gawe nya naon atuh gawe ustad kiai ajengan make jeung naon ku santri ge kabongkar warasatul anbiya pewaris para nabi adalah ulama bener ulama kiai ajengan teh warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud kumal penting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun aya ustad nu baru sampean kuring yakin lain tahajud asam urat jadi apakah orang pantas disebut ustad kiai aja hapunten keur abdi pribadi menolak can pantas nyari bapak-bapak mah anu tos bade hoyok mana kalau nurutan abdi teh kae Pak Ustad kieu ribet biar sih Pak Kiai motor badan disebut kiai asal hakikatna urang teu apal gawe disebut ustad kiai ajengan gawena beurang maka urang lebih hade teu disebut tapi gawena kudu ya Bu Nabi ngawariskeun naon bager mana bukti bager satahun kurban 60 onta bumi Nabi 5 ka 6 saga jelengan tapi masjid dibangun ku Kangjeng Nabi artinya Nabi teh beunghar Pak tapi naha ka tokoh miskin sabab Nabi tara pamer harta tah urang mah umatna hampura samsara man hayang katempo beunghar mata gedong sigrong mobil mewah sabaraha unggal bulan rabong tina hulu teh buang nu Nabi rabong Nabi yang masjid punya lira, yatim di bantuan punya lira, miskin di tulungan punya lira, kurban setahun 60 onta. Nah, hari bumi tapi kalau 4 kali beli. Andai kata bapak-bapak nu aya di dieu boga duit 1 M, masjid butut, imam butut, deuk milih imam, deuk milih masjid. Alus. Sok tuluykeun. Kalau kahaben minum pengausan. Atau bapak tanya itu ngomong mana Ustaz ya tanya mau kuring boga duit 1 M masjid butut imam butut abdi dek milih imam dek milihnya masjid masuk bodoh orang butut Ustaz bro cepat bro ya jika ada kacau ya jika ada sarua imam mata sadar bapak teh oh nu keur dilalajoan ku urang nanagerhana teh geuning makomna teh makom teh tempat kedudukan teh lain nabi lain wali lain ulama lain ustad jelema biasa jika bapak ge aya nu mere di tengah jalan aya nu menta ada geuningan moal nah atuh bisa di ka urang ini kata maneh teh ge moal bali dikeun pada jelema kumat mah tong saling mendahului
selalu udon wae. Ya, cengkering jadi bongkar jati diri saudara dirinya, boro-boro 30 juz Quran, boro-boro 114, boro-boro 60 ayat, boro-boro. Yang saya terus aku. Nabi Muhammad mati 30 juz, aku dina akhlakna aya dina rasana katempo kapribadianana jelema kafir bolongkotan kabita ku akhlak Nabi, aya urang saha nepi kabita. Bapak ka masjid aya jelema kabita aya ka masjid. Eueuhnya. Nah, da eta tuh ka masjid ngomong ke batur anggar, kumaha ceuk batur sararudi ka masjid dengan ngagaribahnya cek aing oge. Ulah nyalahkeun kana teu pangaosan. Salahkeun anu osok pangaosan. Cicing udah bahasa kema bahasa filsafat. Filsafat mah ngomong eusin aja ya. Ulah nyalahkeun anu tara pangaosan. Nah, begitu pula namarok lain ibadah penting ieu keur ibadah. Barang dahar jeung salaki beureun tulukeun geus ka kamar. Ger ngaladenan salaki ka penting ieu ibadah. Iya. Salaki keur pelangkingan nu ngaribu. Bila teuing pangaos saha nu ceramananya. Ulun moe ke jam 12. Di mana? Kumaha ceuk ibu? Pangaosan atuh jeung nyentap jeung naon riweuh teuing. Lila teuing ai lila ustad datangna. Ieu ladang pangaosan Gusti. Nyarek naon maneh teh ngomong nyarek pangaosan murtad lebur. Nah, dan mereka subuh saya ngomong-ngomong deui eta ladang pangaosan. Jadi ibadah mah entong nempo ingkingna, entong nempo gareng-garengna, teu si hate ibadah. Pangaosan halus, hatena halus, bubar pengajian bakal katempo akhlak halus. Pangaosan halus, hatena kotor, bubar pengajian so aing kasepangkat pangaosan. Dengan cebrek kabatur kana utara. Nanaonan terus kitu. Well. Baca Quran halus, bareng yang hatena halus. Katempo akhlakna halus. Baca Quran halus, hatena kotor. Geus saeutik geus maca Quran, asa aing pang Quran. Ya, ceramah bener deh, gimana deh, unggul kabeh. Depan rumah sekarang dirinya. Tahajud halus, bareng di hatena halus, maka bakalah ya akhlak halus. Tahajud halus, hate kotor, bubar tahajud tempo batur memacul, kuli, nanggung, dagang, heuh itu saya tahu. Yang ditanya di jalan, kunaon mang jika tutup tahajud, kumaha sia. Berarti tahajud jadi goreng lamun HP ujung jeung ria. Penyakit iblis teh eta. Iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli Quran, iblis teh 80% ilmu Allah, iblis menguasai. Tapi nah iblis terjadi kekasih Allah. Sabab iblis ngomong anak khairun hum, kami lebih halus datang marane sakit tuh. Paling gaul urang. Tahajud teh doa boro-boro baca Quran henteu somong tiba eta alah bawa iblis teh murid urang. Aduh ampun ya. Tapi bener maka jalma mah gumantung nasihat sama atuh saha eta jalma nu bakal menang dibere kamajuan ku Allah mu hatena hate wadahna halus. Lamun bapak yang dipilih Allah maka bapak kudu milih kahayang Allah. Jijing. Lamun ibu hayang dipilih ku Gusti Allah, maka ibu kudu milih kahayang Gusti Allah. Maka bener cek kaya Gustinya kakawen. Semar Yawe orang siyon. Bapak aja bagian daripada metodologi, bagian tina metode anu nutup di waktu itu ka ieu buku. Eta teh sirahna keur inget kana bantal, mastakana keur inget nyang kere di
puncung danar wulu lu kusmar langit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jagat jadi satria kan itu nu tukang ngomongkan orang kia disangka cina ini mana kita terima kasih alus suara anak ngomong mari Allah ngomong Ramadan asli naon makna di jero leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangan jadi satria lamun hidup hayang jadi satria dunia akhirat tong salah di aku da urang teu boga aku naon di aku pintar dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun aya urang saha mana emu bisa dibisakeun pintar dipinterkeun daek didaekeun alus jadi berarti dibalik alusna urang aya Allah memilih urang supaya alus dibalik pintarna urang aya Allah anu minterkeun awak urang sombong saeutik jadi jelema boloho apa sabenerna benar kira-kira disebut kudu sombong riweuh disebut pintar kudu bodoh disebut beunghar kudu miskin disebut pejabat rakyat nah begini kudu sombong tidak ada penyebut batu jelema pintar disebut pintar kudu bodoh maka tugas jelema pintar mancoran jelema bodoh tapi nah kenyataan geus pintar ngadon ngaledek nu bodoh deuk ngaledekna teu kudu pintar jadi jelema bolak ya bisa aja tuh geus umut deui itu kok disebut beunghar kudu miskin jujur Nabi pernah cerita panggeulana anu ka surga adalah rakyat miskin nah sabar miskin diledek dihina dicaci dabongan hirup urang mah kitu sabejat-bejatna jelema beunghar tetap dihargaan saalus-alusna rakyat miskin keukeuh direret ku juru panon mangga emutan maka jelema teh nulis ngahargaan teh karena harta menekan padahal hirup masarua gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger maut masarua gedong sigrong jarang kedong sawah lega dikubur sawah batu mobil mewah anger ku pasaran diantarkeun jasa anu gede masih miskin si miskin mah aya nu maot panggolan nyokot pacul nyeun kuburan aya nu maot tahlil 100 poe si miskin tak eureun kajian eueuh dalang nasi eta we budak gede perang si miskin aya nu maot pasaran aheulana kumanehna dipanggul teu hitungan hirup si miskin maka kalau mau dia tak aya jelema beunghar mau akur jeung miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ada mah kuburan sorangan tuh kitu aya pasaran bungu ku sorangan eueuh nu tahlil pek bulan teu galikeun sorangan eueuh nu nganterkeun mamang ke jam 8 acol-acolkan sorangan manusia ulah pernah goreng jeung batur sabab urang teh keukeuh peuteukeuh bakal butuh ku batur heueuh disebut pejabat ku rakyat nah apa kudu disebut pejabat teh ku rakyat juk nyalon kades nyalon bupati nyalon gubernur nyalon presiden eureun rakyat tong nyoblos jadi moal tah maka hakikatna lain rakyat nu kudu hormat ka pejabat tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat nah apang cucungik pejabat teh jadi lantaran leungeun rakyat bahwa rakyat, leungit rakyat, juk jadi pemimpin, marek mimpin cucumu. Mata tolong para pejabat turun ke rakyat, ulah sila lain dahar di restoran anu meunah, sedangkan rakyat mikiran biasa betul penghulu. Ya ceramah pokoknya mah dia dipakai deh, paduli teuing. Ayo, lain-lain aku dapat dia punya bapak-bapak, ibu-ibu 11 adik. Insya Allah lamun abdi jadi preat cuma sial rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh maos karocos nu penting aya buktos sabar urang Sunda Jawa Barat boga ngaran Siliwangi rakyat jeung pejabat teh kudu Siliwangi artinya sili seungitan saha pejabat anu nyeungitan rakyat wau ka susah rakyat apal pangabutuh rakyat nyaho keluh kesana rakyat lain eta nu diarep-arep ku rakyat teh karek hooh Siliwangi sili seungitan maka Siliwangi boga mau lain mau ngubelang
lain bau muslimongan naon atuh siliwangi teh kau silisengitan maka kali itu jadi mau ai mati jeung ai mak jeung mak manusia teh unggul jadi mau teh manusia unggul saha manusia unggul kelan kujang golongan tilu rakyat lapar kuring paheulana lapar rakyat seueuh kuring pampandeurina seueuh rakyat geuleuh pamimpin mah nepi ka geuleuh ka rakyatna naha leungit rakyat moal jadi naon-naon aduh nah itu protein lu pokoknya tapi ada jalannya soalnya rada meningkat ayah suara ayah wujud oh bola gorong-gorong Ustaz ke sarua teu kudu leget-leget teuing jadi ustaz. Nah, nana gerhana bisa ceramah di tempat lantaran aya jamaah, leungit jamaah, mereka ngomong jeung tembok. Bener tuh Pak? Maka ulah coba-coba diri ngarep-ngarep di ajian batur, lamun diri teu mampu ngajaran batur. Tong ngarep-ngarep diri di hargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep diri dihormat batur, lamun urang teu bisa menghormat batur. Maka Islam nu alus adalah Islam nu bisa silih ajenan antara dulur jeung dulur, batur jeung batur. Saya useri kurang matara. Iya, kaum bangsa batur mah geus nyiapkeun musuh teh geus lain ku beriem, lain ku bom, lain dibeledugeun, lain gitu. Budak leutik digoda ku game online. Pemuda digoda ku judi online, ilmu bapanak digoda ku pinjaman online. Akhirna Quran poho ka masjid mumul pengajian tara ngebul sirana nu nagih rabon kakara aya Allah deuk kita aya nyeblok dah kalau pakai Allah dituding melaan kahayang akhirna baju denai tiung denai HP Oppo kana hutang poho gaya kayak gitu maka kirupa sing bisa syukur narimakeun kana pamere Allah bari bisa ngamanfaatkeun kan itu makna syukur teh narimakeun pamere Allah bari bisa ngamanfaatkeun syukur benar dan sangsara aja anu sangsara bisa syukur bahagia nu beunghar teu bisa syukur menderita dari tempo matu bahagia kene anu sangsara gitu anu sangsara mah urut tuluy teu eureun cinta mah teu disentet ku leungit maka miskin mah pengen malaria aduh nah leungit geus nyacoki udu dan jubau ngaguprak leungit teu make baygon teu make autang miskin cair ngomong halu kadang-kadang opat sehat lima sempurna aya apel burung apel hejo ratusan ribu mendahar geuning setruk nah di si miskin barang dahar ya hayang beungeuna tutul hayang murah panjang jika orang belum murah heula we atuh lalangna aya di galengan jongi jutan bobodokan pucuk sintrong di garos we takok ongkok kita pun barang dahar teh rambung dong atuh tukang tapi jag-jag we sehatnya nah awak sehat lantaran hate nu sehat kunaon nu beunghar beuk panyakitan bisa jadi Pak lain kadaharan ngajamin sehat hate ngabanding-banding harta dirina jeung harta baturna teu narimakeun kana perkara geus dibikeun dari beuteung bisa ngamanfaatkeun. Coba nu sangsara alah sare dina samak saheula. Timbra we. Nu beunghar mah hieur tolak bala ari teu kasih tamplat. Pengajar ke Ustaz Aceh menyentuh tolak bola nyium gambar kodam lihat kursi tak waktu narawang kantor sudah naon eta tolak bola marah tuyul teu asup nu sangsara nyeun tolak bola dina kantor henteu nah kantor teh hujan maka tuyul teh kitu bus-bus ka sangsara malah cek nu sangsara mah katuyul teh sing kuat sing sabar lain milikna puting ayeuna isu katunya gitu beunghar keun ku bangsa nu sangsara mah teu keun ku bangsa beunghar rona dicarekan RT geong-geong balik atuh cara jadi RT teh ngarona nah sieun duitna dipaling bangsa
nu miskin kataya ngaruh lagi kasumunakeun cara aman balik tapi kalau kakek hirup pangi jeung bangsa jam 3 subuh bisi maneh arep mau di imah aya coy dan bangsa betuhun coy berarti nu mahal teh lain harta nu mahal jong-jong hirup teu saeutik jelema boga harta tapi hate ruja teu saeutik jelema teu boga harta tapi hate jong-jong maka nu mahal mah jong-jong hirup lain spring bed nu mahal mah tibra sare jeung naon spring bed loba gedong sibrong ari HS teu bisa 7 poe teu bisa HS kieu molotov kalau kabeak gedong beak sawah nah apa rumah sakit kira-kira hayam sare coba si miskin aduh pusat berarti surga akhirat dibikeun surga dunia ge kan geus leuh dibikeun eta ku jong-jong hirupna bener enjoy betul ya segitu teh heueunya kalau menjadi sangsara montong nah hirup apa hayang cita-cita dari sangsara ngan lamun dibikeun ku Allah tarima beunghar tong hayang ngan lamun dibikeun tanpa jadi jelema mah pinter teh lain jelema nu kahayang tapi jelema anu berdasarkan pangamukti kolot baheula duitna leutik tapi nah jadi imah kolot baheula duit leutik jadi sawah kolot baheula duit leutik geuning budak ya nu ayeuna duit gede teu boga imna teu dosan nah ada nu ayeuna mah kitu atuh mikir pegawai pabrik 5 juta tanggal 15 geus ngehulung nah eta usaha gara dibeli mah tanggal hiji ge kantong itu baju itu celana itu si miskin ngalah sengal capit sisirangan pegat ganti we kurapia beres aman beres ya maka ibu hayang harta hayang jong-jong hirup cepet mah kalau kena milih jong-jong hirup loba duitna karena naon loba duit maka dituntut loba pangabutuh tidak akan duit teu boga duit maka leungit pangabutuh nu boga duit hayang motor pakai bensin coba nu miskin teu boga motor teu boga leumpang mata penyakitna lolomeh heuh coba nu beunghar ku sabab tara olahraga tara leumpangan penyakitna anu kitu kalau ada biaya maka hirup kitu maka lamun ibu bapak beunghar wayahna bagi-bagi harta teh jeung si miskin jeung si yatim minimal atuh gimana lamun anak ada bakal modal beban teuing lamun harta engke ditanya di mana harta dipake naon jawabanna teh lain urang lain da bibir mah dikunci urang mah gogoleran we engke teh Pak ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon nah gong si yatim datang Gusti abdi saksina hartana dipake melaan abdi oh si miskin abdi saksina hartana nyaan dimanfaatkeun ku abdi kurumui doa apa abdi Gusti bukan doa apa ngomong geus taweh abdi Gusti hartana dipake melaan abdi oh aki-aki abdi Gusti hese itu suara gitu-gitu teh mahal Bapak jadi ternyata harta bisa nulungan di akhirat nalika aya jelema nu dibelaan ibu hoyong sehat hoyong bener ya hoyong sehat hoyong apa gaweana naon lain kudu dicek up ke rumah sakit lain lamun bener rumah sakit bisa nyehatkeun geuning itu dokter parai berarti sehat lain ku eta kunaon atuh kieu lamun ibu hayang sehat tolongnya Nabi Muhammad kahirupanana teu boleh sehat kunaon sih sabab Nabi mah teu boleh ngajamin jelema geuning jadi cara Nabi mah kieu bejana aya nu geuning Abu Bakar nya sabaraha poe 3 poe hayu atuh di antara urang sareng boga duit leuwih ceuk ngarep motor abdi ya Rasul hayu atuh anterkeun beunyeun kalau geuning ditanya kunaon kudu sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 ku bahasa ayeuna 300 dari kuring ieu aya kuring aya 300 oh cek ungar ieu kuring keur isuk 100 cek Abu Bakar ieu 100 nah ada kudu deuk teh hatena bukan isuk jaheng-jeng atuh hari kapan kudu geuring kitu Wangsul Nabi jeung para sahabat dengan ngadoakeun kumaha cek jalma geuring ya Allah sehatkeun junjungan kami Muhammad wastana sehatkeun jeung para sahabatna Nabi sehat Nabi jaga aya doa ti jalma anu udur
ayo orang kan lain batu gering orang miluan ada orang telepon lain gitu gajah mana RT gering so RT tekan dari ngap-ngapan sabara poe RT cerdek KN sabara poe RT tilu poe N geus ka dokter kan ngering gitu sabara poe tilu poe beak sabaraha 300 eta DKM kuat jika nu perdagang jika gelap atuh keun bae RT sing kuat sing sabar ujian heuh nempo poe RT hampurannya assalamualaikum tanya hatena moal teu ngomong DKM karek ngomong gitu mah aing ge bisa aya teh karasaeun kumanehna alah eta doa DKM teh nah ada gering isu nanti DKM RT catur aja dendam malah mau ke DKM bejana DKM balik kalau mau kurang teh gering nah emang sebaliknya DKM teh sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 eta mah cek RT sing kuat sing sabar ujian DKM yuk assalamualaikum sarulana bener ya posisi kurang dirinya hayang sehat mah jamin jelema geuring karang geuring mah doakeun urang sampai ngehirupna hayang panjang umur mah enggak hayang ibu panjang Yusuf bener ya Bu bapak kalau hayang banyak umur kok balotot deui gitu ya betah dulunya hayang banyak umur babalik hayang banyak umur enteng naon pagaweanana hayang panjang umur lomok si miskin lomok si yatim sakola aja sakola di mana biaya teu gaduh ieu teu mah digayaan si miskin lomok boga beasa teu boga dahar ge udah korek-korek cok ieu ti kuring dibere sadaqah kupingkeun doana sing para pemilik deket rezeki panjang yuswa bener teh ngaran kitu jangan harus dibere ta eta nu diarep-arep ku urang jadi urang panjang umur gede milik sehat awak lain karena urang tapi aya doa jalma nu bantuan ku awak urang well eta bisi gaduh bis hariwang moal bisi lo ada tes tapis abi mah sing sok cobaan ari karek nyari keneh ku cucuk mah ulah apa nyebutkeun tapis ngabubrang pilih iya teh muharaman Pak muharaman oke aya naon sih umat Islam datang bulan Muharram nepi ka bunga gairah pawer oncor aya naon kira-kira saking kebunga-bunga datang bulan Muharram geus nyambut Muharram disebut lagi Muharram aya naon di bulan Muharram paong ku ibu aya hiji masalah di bulan Muharram hiji Nabi Muhammad SAW diusir di Mekah hampir dibabar bolang di Mekah jahiliyah kaya Mekah dakwah tuluy-tuluy ya Nabi ditolak ke orang Mekah mata bahasa para sahabat tongsok mapatahan jelema bodoh sabab jelema bodoh mah dipapatahan ngaron amok tapi papatahan mah jelema anu berakal dipapatahan asup kana akal isuk hargaan ka awak urang cobaan bapak mapatahan jelema bodoh sok moal teu ngamuk papatahan mah jelema berakal mah mun dipapatahan bakal mikir namun jelema anu bodoh lain mikir kalau teuheung ya ustaz kitu patur kain nyindiran teh sehingga Nabi Muhammad teh menang ibrah jeung pelajaran di Mekah hijrah ka Madinah nah di Mekah berhijrah ke Madinah sabab Mekah keayaan poek Mekah jahiliyah Mekah nolak dakwahna Nabi pindah ke Madinah di Madinah diterima ternyata cek Umar bin Khattab geus we ayeuna mah dah hijrahna Nabi Muhammad teh di bulan Muharram geus tetepkeun bulan Islam teh dimimitian ti Muharram tina goreng kana hijrah
ibu pernah goreng ka dulur karena pasea jeung tatangga sok hijrah. Nah Allah moal ngahampura dosa ibu samemeh ibu dihampura ku bapada manusia. Allah moal ngahampura bawa dosa bapak samemeh bapak dihampura ku tatangga. Maka kayahan ngoroga dosa ka tatangga isuk hijrah tepungan hampura kadenge pisan ceramah nagarana peuting geuning Allah teu hampura lamun urang boga dosa keneh ka maneh baheula urang pernah nyeri maneh hampura bisi isuk urang maot aya kitu mah geus maot urang geus dihampura ku maneh jalan gede sasapuan teu geuleut jeung teu ngaleutkeun melumbung timur dina kahirupan hampura ka Allah narima tobatna manusia lamun manusia geus dihampura ku papada manusia. Aduh ada teangan isu bisi bapak pernah ngajadikeun hareureut anak payahna teangan isu sanggup kan kajian paeh gitu gengsi bener kajian pahala sholat lapur gitu komo tanya ibu aduh baheula mah geuning nya kasalaki nya ahna diliakan moal aya uji garaja salaki abdi nah aya seragam talak pangih di uleman budak didudut ka dieu pengadeketan si Bagong. Wah baheula mah ke rumah tangga nyebutna si Arjuna si Raja. Nah aya geus seragam talak jadi si Bagong. Deui salakina teh ngadonanya oh nyebut Bagong kada jadi mantan. Berarti urang teh baretot ke rumah tangga teh jeung bikang Bagong. Anak jadi nanya oh mama Bagong bapak Bagong ari abdi ditunjuk ku anak Bagong ya. Menyimpan dendam nah hate letak dina kitu keneh bisi neng anu putus jeung kabogoh tong jeblek dunya Allahumma uzurni fi musibati wa khluqni khairan minha. Ya Allah Gusti Robi megakeun abdi jeung di si eta bisa jadi Allah deuk mere meuleuh hade ti badan si eta bisa jadi kabogoh neng meuleuh itu datangna gerhana Allah amin. Raga geus diputus ngobrol tuh ujung galau sadang. Karena lagi kabogoh nipu. Cetok kita jeung kamu sakit. Eta cek budak ame mana? Iya. Ke puskesmas ya? Iya. Tuh tempo kolot hidup korban. Korban baheula. Da aya na cetok kita jeung kumaha cek sakit eta batu eta cokor heuleuh atuh. Ini terbobogohan mau motor butut mogok dorong keluaan cur hujan nyebutna India. Coba tanyakeun ka Ibnu Neng mau motor butut mogok naik ke motor dorong ngakajeun harita jejak motor ganti cek aing oge atuh. Inilah mata konsep lagi disebut bobogohan bawanulan naonan deuk niatna teh kudu bobogohan. Umum ya laki urus pantas urus kewas gabruk tantukeun tanggal nikah lebih aman daripada dina poe kriu well. Nah ada di well jadi roman tuh well jadi well ngomong mah well bobogohan ribut nih tadi produk abg lebar kenaon bobogohan kan inung nasaluan alhamdulillah pun anakku ada tekap angan-angan ditiru dinten teh wih rono lain alhamdulillah meski mau girang teh meski mata tong digugu teuing nafsu teh cara lapek sok hijrah neng hijrah sok sintari hari sirah teh tiungan bro. Kadenge buat kakak beledatan sirah edit bisa kadengeun aduh ampun Gusti tuh ya cukurin mata ladang muharam teh hijrah tina goreng jeung lurur akur tina goreng kata tangga jadi tara tina kedua jadi daek tina salah jadi inilah makna muharam hijrah. Dua. Nabi Adam alaihi salam
diterima tobatna ku Allah eta ge terjadi bulan Muharram. Nepi ka aya doa Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ngaran abdi aya doa eta langatkeunana minal khosirin ngagar itu minal khosirin Nabi Adam nyeun dosa naon dosa metik buahnya metik buah jadi Nabi Adam jeung iblis pinter sah ketegaan disebut pinter iblis ya Nabi Adam kagoda ke iblis berarti Nabi Adam jeung iblis pinter sah kok mau urang Nabi Adam wae papak jeung papak elmuna deukeut jeung Allah kecicing di surga masih kagoda ke iblis kok mau urang lamun tanpa bimbingan Allah tanpa hidayah Allah kurang pak nasibnya lingkungan mata pengaran hirup kenapa karena dihargaan batur lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan aing kuring akang dihargaan batur hakikatna lain akang nu berharga tapi Allah nutupan aing akang Allah nu boga urang menciptakeun urang nutupan aing manusia nah ari manusia buat mukakeun aing Allah nutupan aing urang mukakeun berasa raos dengan hati Allah menutupan aib ari urang mukakeun ari urang makhluk di mana Allah mun batur salah ke bibir teh lebih ke asa puasa saya teh motor ngomongkeun batur saminggu ngomongkeun batur tetap tinggi baru jadi buntu pae ah oh malaikat CCTV tuh Nabi Adam Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna tobat ka Gusti Allah diterima tobatna eta teh terjadi bulan Muharram. Nabi Ibrahim diduruk dina lautan api cicing we Nabi Ibrahim kurumuy aya sireun nyokotan cai disebrot-sebrot lawan deui lancah nyedotan cai kurumuy cak-cak lain nyedotan cai sisa riupan maka Nabi mere hukum teu meunang maehan sireung teu meunang maehan lancah nah aya keterlibatan melaan Nabi Ibrahim sanajan nyedotan cai anu leutik tapi ku Allah diperhitungkeun sebagai amal keur lancah jeung keur sireung maka Nabi teu meunang umat Islam maehan sireung jeung lancah lamun dihajat tapi cek Nabi kumaha Pak meunang maehan cak-cak sabab di sunah mah jelema nu boga gosip ngomong-ngomong batur disebut lagi cak-cak bodas nah hamu jeung meunang dipaehan eta cak-cak sabab niupan seuneu ngalah ngagedean sanajan seuneu moal gede aya keterlibatan sanajan saeutik hayang ngabunuh Nabi Ibrahim ternyata kuliana rukuni bardawa salaman ala Ibrahim hesana tiis salamatkeun kangjeng Nabi Ibrahim salamatna Nabi Ibrahim eta ge terjadi di bulan Muharram Nabi Yunus asup kana hiu kaluar ge di bulan malah anu terakhir kamari harga emas naik eta ge di bulan Muharram dina 1.150 ayeuna janten 1.400 nah gerhana apa meser kamu mas kawin nah bahaya terjelma meser kamu mas kawin ibu ngomong meser kamu mas kawin nanti 1.150 jadi 1.400 tapi bulan hadap bakal naik deh jadi 1.300 jadi kan mas kawin jadi bicara lumayan 400 itu bulan otak bisnis sudah terjadi naik emas kata ke bulan Muharram ayo catat ku Bapak nah gerhana datang ka dieu lagi bulan oh sudah nya Muharram hari patut tepung amin lain amin aya di golong aya di golong deuk naon kan dulu teu boga pamajikan teu boga jeung Bapak deuk naon di dieu amin heula aja Mama Abi kawin heula jeung Mama Abi kurang yakin anu nage sekolah kita kurang ada jebrok kieu baru
Lamun gitu mah orok ngomongna. Nah, sekarang ada hati mah. Kali gua aja ngomong aldi bergede ini surah. Sama yang dia kolot. Alim. Dikeun ka tukang soang gitu. Bener, alhamdulillah. Ya, naon nu mangaruhan sobat? Pakaian kieu teh mangaruhan jadi akrab. Bener enggak? Padahal panggil cara ayeuna ya. Tapi juga rasa deketnya hanya sebuah metode. Coba lamun kuring digamis jeung diudang can tantu merasa dekat. Tapi lamun batur digamis jeung diudang silahkan da eta cara batur ngan kuring mah cara kuring. Urang seuli ajenan sacarana sacirina sacirina buka cara masing-masing. Anu yang Muhyiddin ceramahna ngagali tentang kaluhun Garut, kaluhun Subang, kaluhun Sumedang, eta mah bagian anu yang Muhyiddin. Atuh anu ceramahna bari make nada-nada sholawat tuh di ditu tuh aya di Cimahi kaluhur, Cihanjuang, terus ke handap aya deui Kiai Haji Salimul Apik,